Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Cuaca panas, baju ya geus numpuk karayang di poe. Tuh dihijikeun bakatku temahi papayanana. Da teu disangka bakal panas di subuh hujan gede. Cik teh lamun teu panas kumaha itu seseuheun ge beuki namru deui. Mumpung panas sagala we dipoekeun tuh lap oge nepi ka namru kieu. Poekeunna di jalan we meh tereh garing. Ieu mah moal lila da panas pisan. Ke geus gararing marek langsung we nyeseh deui. Isuk mah teu apal bisi hujan terus. Moal ditinggalkeun papayana bisi hujan. Teu apal kan cuaca mah teu bisa diprediksi. Tuh budak oge geus balik deui. Da poe Jumat mah tereh balikna. Mama, hari ieu mama sanes. Nah, aya di kamar abi. Pantesan tak aya mamah bade ngangge milarian. Tiap pagi teh mamah rutin pakai sunscreen komo lamun keluar bumi mah wajib. Soalna melindungi kulit dari sinar UV, menjaga kelembapan kulit, memberikan efek glass skin yang bercahaya, dan melindungi dari dampak lingkungan lainnya. Yang paling penting nyaman dipakai buat sehari-hari. Oh, gitunya mah. Ayo tuh main mau orang jajan basa ikan. Nah goreng tungtungna. Nya hayu atuh urang ngabring ka warung. Da geuning mamah oge ieu salapan. Da ulah budak wae nya nu jajan teh. Hindung mah kali-kali we ngan sakalina jajan gede. Aya nu sarua teh di dieu. Hayu atuh mama enggal. Ieu budak meni teu sabarannya. Bener we teu sabarna teh keula atuh panas keneh.